Aya kabar gembira. Astagfirullahaladzim. Alah. Si Ece di mana ya? Mana si Ece teh ya? Si Ece grup Kutang Emok. Oh, itu nih. Kadieu aya kabar gembira. Iya. Aya berita naon, Cek? Mun digenting amat sih. Ih, kok gara randeng sih aya naonnya? Aya naon, ya. Gogoroan wae berita heboh apa? Aing ieu rek yang cau ya teh. Aduh. Buru aja kadario aya berita heboh. Buru. Ulah mengeleuyeut pisan aing mah. Buru. Sinapsi teh gogoroan wae aing teu ngeunah-ngeunah keur modal. Ngan gogoroan wae naon sih? Naon sih narsi teh mun hebohnya. Ampun mun beruangan. Aing bikin karagrag kieu. Ece, kadieu Ece. Kadario buru. Aya kabar gembira ayeuna mah. Zaman kiwari buru. Ulah aricing wae buru atuh. Kita tungguan, Cek. Cek. Atau yang mana? Nyawa atau yang mana? Campura atuh ya, pan urang teh rusuh da si Saro. Aing mah sinarsi beberwangan wae. Sinapsi teh gara sinapsi aya naon tuh? Aduh. Hati-hati kare. Tulungan Aing membet labu aing mentimang di goroan gitu ge. Sia narsi gogorowakan wae. Aing keur modal game mending ngeunah-ngeunahan. Ini nyeropot deui ka jero. Sok kaganggunya, sok luas. Urang ge keur naik ka di goroan. Kuni nyeri ieu labu. Aya naon emang narsi? Iya ya Ece ya. Ayeuna mah Bang Emok teh geus bisa mayarna make online. Naon online teh narsi? Sing bentesnya. Heeh, karang ngadenge. Iya Ece ulah sok katro atuh. Ayeuna mah zaman now. Bisa mayarna teh di Indomaret. Bang Emok teh. Indomaret teh naon? Indomaret. Aya ge di urang warung uduk. Henteu, da HP ge sareng mah teu boga. Urang mah katro teu ngarti kos itu. Sekolah gen teu tamat. Sok aya wae atuh ayeuna mah. Sok kelaskeun turun. Turun ya dia. Kata ngacedog di luhur wae. Pas manuk. Bro. Ampun, teh ieu nih anu rarempong bari teh nyararaho. Ye kieu ye carana teh Sok kieu atuh ye. Jelaskeun kumaha. Ya, jadi kieu ya nenek-nenek. Geuning poe geuning. Ulah deuketnya poe. Peuting meureun. Sok atuh jelaskeun deui. Dah yang dijelasin. Jadi kieu ya mayar Emok bisa online. Jadi orang di sana di mayarna teh di Indomaret lewat aplikasi. Terus Oh gitu orang mere duit ka ditu. Jadi si Emok tuh jadi moal nagihan deui moal banggreng ka urangna. iya deh katanya betul tagi-tagi. Jadi moal aya si Emok ka urang. Najan urang rek di imah wae ge moal aya ieu Tapi ngomong-ngomong didinya bau jengkol Oh, bau. Daeng mah tengahkan jengkol. aing tas modal teh cebol. Gara-gara sia kan pasti aing teh cebol. Tapi kan bau. Bang tadi nyeropot deh ka jero. Iya, sok jorok. Ih jadi kumaha ieu Emok? Kumaha ta? Satuju henteu dengan peradaban ini seperti ini. Ya setuju nya ce. Urang mah tuh kumaha? Ngarti teu ngarti atuh ce. Ya, lamun ece teu ngarti tinggal maca di Gogole. Gogole teh Gogole teh. Eta anu media sosial teh geuning anu di internet Gogole. Google. Google gitu. Karena HP nage teh gadunya. Aing mah balangsa kirup teh geuningan. Makana nginjem duit Emok teh pake meuli HP. Orang mah BPJ lagi keur usaha. Atuh teu meunang gitu beli HP mah. Teu naon deh Emok mah mau nyaho. Kos di dinya. Tuh HP orang mah. Anyar tapi eta retak. Iya ieu mah tadi rabuhna itu. Jadi Mau retak. wes. Bener ya. Pokoknya mah uing geus mere nyaho, pokoknya namun naik mayar lewat
Indomaret. Indomaret. Gitu oe. Di lembur aja aya teh Indomaret. Yang geusnya uing nek balik heula dan maraban domba. Geus jor. Jor balik jir. Mana geus merenya. Bener mah orang teh antara dengar. Kahiji nama teh boga HP. Tapi enak mah jalani ulah. Tapi yang mau dipikir-pikir si Embok mau nagihan di ka urang. Online mah. Tapi kan Indomaret mah jauh di orang kudu pak angkot 2 kali. Tapi lah mun leumpang nya 2 kilo. 2 kilo kurang saperapat. Jadi Mahal. ajeuna lakonan Aja lah lah, aya mana mah. noynya. Yang Saya abang ngomong. kan yang para kayak masing-masing aja yang seburit. Urangan dek cebok. Au eta. Saroh, ai maneh meuli HP. Ih meuli. Pohoan nandeuna teh panggebelkeun Si atuh. Momon, cedok. Momon panggebelkeun. Cek kaya euy. Urang nang Bang Emok. Ayo teh. Copot. Ih, da iya. Sampai teh lagi keluar. Oke sangi. Ya eta geus calayeur bersih emoknya. Geus cair. Eta milih HP. Tapi geus mayar kan ka eta ka Alfamart Indomaret. Da unu naginya. Geus 3 bulan. 3 bulan unu nagi pokona mah jelema teh Alfamart unu nagi ka imah. Di Alfamart teh eueuh nagi nya. Heueuh. Udah sarua eueuh nagi. Asa ku senangnya euy. Si Emok mah unu nagi deh ya. Si emok eueuh di Alfamart eueuh nagi. Alfamart Pak Indomaret. Sarua wae dah. Sarua wae da. Eta teh sacabang tapi dulu. beda ngaran. Pada empet-empet mun ieu. Amun di lembur urang anu bali ditu teh geuningan ka warungna teh. Di Masaroge aya Indomaret aya Alfamart loba. Asik ja jadi urang teh tenang. Tah kana jadi urang Pikiran, injem bener. duit eueuh nagi. Nuhnya ce solusi na nya. Si Ece memang abadi. Senengnya dalam hati jika lalu. Senengnya dalam hati tadi tagih-tagih awah tukang Bang Emok jadi duit nawet. Senengnya dalam hati jadi tagih-tagih si Emok nah kamana sentuhnya tukang aponar nage. Mana ieu teh jelema teh arueuh wae makaning ti Abang ieu teh geus nelponan wae cenah can aya telepon ieu teh transferanna can arasup ieu teh ibu-ibu si kehet teh ngabohong deui wae jigana ngawadul aya keun kudu ditagih mah jigana ka sarawah deui wae mah pasti keur poya-poya ieu teh transferanna kosong kabeh can aya hiji acan ieu teh keun itu geuningan ngeunah-ngeunah malah jaroge di ditu. Dasar ibu-ibu borok kokok ya, awas ya. Dalam hati datang senangnya dalam hati si Emok datang si Emok cina geus 7 poe na geuning aya Ih kumaha ieu sia urang ih. Sieun abdi mah ih. Kumaha itu ya. mana geus 3 bulan teh di setoran Kumaha atuh Ci? Iya malah ngeunah-ngeunah nyaranyi di dieu. Ayo poin geus dibere canggih ditinggal transfer abah yang teh kudu nagih. Ka dieu nya hareup Cek kumaha kabarna Cager. kumaha kabarna Ulah sok ngabalageran. ih geuning geus 3 bulan teh ditagih Heuh makana urang haji teh ku urang dibere canggih maneh teh titah kurang teh transferna ka Indomaret. atuh tukang Indomaret jeung Alfamart teh ka imah ka imah nagi Wan age une Dasar awewe katro nya mama teh ih. Anu kitu mah urang ka ditu di mana-mana ge eueuh Indomaret nu nyamperkeun ka imah. emang eueuh gitunya ih si Uce dah ngabeja anak gitu Ngabeja teh geus ngomong euce. Titah diberejaan. Itu sugan teh si etuna teh anu jaga Indomaret teh datang ka imah kitu entah jeung teh. Ieuh. si Narsi ngabeja Euceuk anak na anu ka Indomaret transfer. Wah sih. tah aja dengekeun lamun si Bejakeun emang ibu-ibu, ngomong teh bejaan. Narsi sian teh Wah sih. Masih. Emang ngabejana kumaha si Narsi? cenah
Kayak tukang Alfamart kayak emak gitu. Orang teh kudu datang ke emok. Emang tuh kudu nagih cina gitu. Si emok kita kudu nagih, tapi ieu teh teh transfer melalui Indomaret ke ATM setor uang tunai. Tah gitu gitu atuh. Lain nu Indomaret nu nyamperkeun. Ih, dasar. satu kesel aing si eta teh. Asa di ada kongkolingkongna diberengeuna. Aing jam panggedena we jeung sia tah. Ih, sarang mah da leutik. Kurang mah teu nyaho. Tempat tah, ieu teh bulan ayeuna jeung nu bulan kamana bulan katilu masih kena kosong. Kosong tuh kayak itu dikali deui tah, ieu teh dikalikeun deui tah. Minjem 3 juta jadi 8 juta ayeuna mah. Geuning jadi ngabunga. Jadi numpuk. Kapan geus 3 bulan we transfer meureun. Teu nyaho. Sobat aing teh geus kabejan, berejan batur. Geus dibejaan. Alfamart itu tuh nutup. Hei, murah we. HP aing murah. Tadi asucu. Cok ayeuna ibu-ibu, mumpung aya waktu keneh, 2 poe deui ya. Transfer ayeuna ya. Ih, boga hutang kudu dibayar. Kudu dibayar. Buru-buru. Jeung deui, ayo anu hiji deui teh ka mana? Anu randa. Oh iya, nu mau bakul geuning. Mama bakul. Oh, geus kawin deui. Geus kawin deui ge anger ai emok mah kudu dibayar. Geus kawin deui dibawa ke Arab ku salakina. Salakina, da kumaha. Heuh, kumaha mayarna tuh. Nomor HP-na teu boga. Jiga nanya. Geus atuh tang mah ka Arab. Geus anu parugu mah ayeuna buru-buru ka Indomaret balayar ieu teh mah dibayar buru sia. Gedeng ya, gedeng. Dek Gedengnya. diskusi. Gelis banget sih. Kayak bandelannya. Makin dahen wae. Buru-buru sia bayarnya. Arek kamarana, Arek kabur. Ih. Sinar sih, tisu serap. Ulah di gitu, nong, ulah di gitu.